Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu negara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badogorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kan dongeng Mang di manawe ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin, dilalancarkeun sagala rubinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados yang golong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun. Sok kaparayun sadayana. Nyahayu komandan. Berawai aturuana teh lempang naringgalkeun sisi lembur. Mapai-mapai jalan satapak anu berasna teh kapileuweungan sisieun Gunung Gede. Basa geus aya di sisieun Gunung Gede. Karasa angin gunung teh hawana maneh nyecap tiis. Alah ieu awak maneh larung sekieu komandan. Kumaha lamun urang reureuh heula ieu? Nyahayu Kang. Urang reureuh heula we. Nuuskeun kesang. Duana nanti ngadeukeutan batu cadas anu dembrak kek dari Cikanlah ngenta rokok komandan. Nu akang buku ge geus beak ieu. lah juwe sabda teh ngasongkeun rokok. Langsung kis kitu mah dipaut hiji. Rokok diseungeut pelanyun wae udud mani nikmat naker. Kumaha rarancang urang teh ya komandan? Kapanan wanci teh kiwari maju ka beuting. Nah urang teh rek neruskeun lumampah sanajan kayaan beuting, kayaan poek, atawa urang seulanan cicing di dieu. Ari hadena mah urang teruskeun wae lampah Kang. Justru kayaan beuting bisa dimanfaatkeun ku urang. Enggoning nyamunikeun diri. Ku kituna urang bakal leuwih leluasa. Dina neneangan sayang eta gerombolan. Beda jeung kayaan beurang. Tangtu gerak-gerik urang teh bakal kabates. Inggis kabur kanyahoan ku eta gerombolan nu tangtu. Pihak gerombolan teh henteu sabarangan. Bakal nempatkeun jalma-jalma atawa mata-mata merhatikeun kasabudeureuan ieu sisieun Gunung Gede. Nyanya komandan, lamun lumampah wanci beurang mah pasti loba mata-mata. Lamun seug nepikeun kanyahoan gerak-gerik urang tinang tu bahaya ya bahaya. Rancang urang teh bakal gagal. Nya tukang. Lamun seug kayaan urang teh kaburu kanyahoan ku eta gerombolan, pasti lamun maranehna henteu ngalakukeun serangan, meureun maraneh teh bakal kabur ngejat ninggalkeun markasna. Nya siap lah komandan. Pokona manajan kayaan poek, kanajan kayaan peuting, urang kudu bergerak. Ngan bae komandan, meureunan urang teh nurutan lalai we, kapan lalai mah kitu. Jelema mah lamun geus sareupna teh geus poek ngampih, lalai mah kalah kangulayaban. Nya teu nanaon atuh nurutan lalai oge. Kapanan lalai mah lamun beuting oge, najan poek bisa awas. Tah ku kituna kaayaan lalai teh kudu diturutan ku urang. Nya najan kaayaan poek, urang teh kudu bisa caang, kudu bisa ningali. Nya kapan lalai mah saton nu liar ti peuting atuh komandan. Najan poek oge bengras we cik maranehana mah. Jeung deui lalai mah komandan bisa nganyahoankeun mana buah anu atah, mana buah anu geus asak. Nah kumaha ngabedakeunna nya komandan? Kapan ari manusia mah meureun kudu tingali heula yeuh. Sedengkeun kayaan teh kapan poek ye poek. Lalai mah lian diawas dina kayaan poek atawa kayaan peuting. Angseuna ge seukeut batan manusia Kang. Oh, jadi kaame meureunnya komandan. Nya kaame atuh Kang. Dari buah anu geus asak masuk seungit. Nyanya bisa kaame meureun tina seungitna. Tah ku kituna Kang, urang oge kudu nurutan kawas lalai. Dina neneangan eta sayangna gerombolan, urang teh kudu ngandalkeun kaseuketan panon. 2.
urang kudu ngandalkeun rasa urang kudu dipusirkeun Kang kulantaran rasa mah bakal leuwih seukeut batan panon. Pon kitu deui urang bakal nganyahoankeun di mana-mana arahna. Kapan ari peuting mah teu bukuh kulon, wetan, kaler, kidul. Nya bener oge komandan. Da pasti engke lamun urang geus aya di jero leuweung teh, kayaan poek urang teh mah apa kaler kidul, kulon wetan. Bakal kalangsu. Nya kitu teh Kang. Leuheung basa urang teh bisa ningali bintang, tapi lamun jemet ku kakayon, urang pasti kudu ngandalkeun rasa. Sokomo lamun urang teh barudak hanteu mawa kompas Kang. Nya tapi ari badinya mah terus terang lah, akang mah moal mampu lamun kitu mah. Komo kudu nurutan nalai malah. Ari ngadahar buahna mah buah asak, ku akang mah bisa katurutan. Ari kudu awas panon, awas rasa mah, jeung kudu nyaho arah kamana-kamana nah. Terus terang pokona mah iwati komandan sabda anu mampu. Akang mah teu sanggup. Jeung deui ke komandan ke. Kapan pasti ke peuting teh urang teh bakal lumampah asal kasurkan ka jero leuweung. Naik ka puncak gunung. Tah, naha arek make senter atau baterai teh? Nya ulah atuh Kang. Urang teh leuwih hadenge mah poek. Kumaha itu komandan mah poek? Atuh meureun ngatog. Bakal talag-tolog we komandan. Pastina oge bakal ti kakarijet. Leuheung ukur ti karejat kumaha lampun nepikeun ka ditajong labuh cilaka komandan. Tenang Kang, tenang. Akang mah nuturkeun kuring bae. Akang cicing satukan kuring. Kuring ngalengkah, akang ngalengkah. Nya pasina oge. Lamun komandan labuh meureun kuring ge labuh. Pakasarua we milu cilaka. Nya moal atuh Kang. Da kuring oge moal nyilakakeun ka akang. Dina labuhna oge pasti akang teh bakal ninihan kuring. Akang mah salamet. Nya heuglah percaya ke komandan mah. Nya pokona mah kitulah, siap lah komandan. Najan kudu mapoek oge ari jeung komandan mah. Akang mah siap. Kitu cenah rarancang sabda jeung Kopral Abbas teh. Rek neruskeun lampah we najan kayaan peuting, kayaan poek hanteu jadi halangan. Justru eta kayaan teh bakal dimanfaatkeun. Anu jongjon keur lareureuh teh hanteu karasa. Kayaan wanci mimiti poek nandahakeun kayaan teh maju ka beuting. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora jangkrik. Cih-cir ciang-ciang geus disarada we ngagantikeun sora monyet nu tadi mah masih keneh bating jerewet. Kiwari mah geus hanteu kadenge sorana. Sabda jeung Kopral Abbas. Katempo duana teh laleumpang nanjak arek muruk ka puncak gunung. Asruk-asrukan we di eta pileuweungan. Dina lumampahna teh nyawe. Sabda leumpang ti heula. Sedengkeun dari Kopral Abbas mah teu jauh ti tukangeun sabda. Lamun sabda ngalengkah, Kopral Abbas ke milu ngalengkah. Mimitin hamalalaunan sabda teh. Ngan bae menderasaan sorangan. Leumpang nate rada narikan. Ugue atuh Kopral Abbas teh maniripu. Leungeuna anu ti tadi teh ngarawelan punuk sabda. Kulantaran sabda leumpang rada gancang atuhan dekat ragap. Anu ngarti manehna teh geus leungiteun kudu kamananya nuturkeun. Kamana komandan ya? Komandan. Dagoan ye poek ya. Itu ngancang teuing atuh jiga puyuh. Kapan komandan teh keur dituturkeun ku akang ye? Nya hampura Kang. Hampura we. Rarasaan ti lempang sorangan. Ari komandan sok tara ecreug. Kumaha lamun hareupeun teh jungkrang. Der akang teh tigebrus. Atawa di hareupeunna teh aya akar. Akang ti karijat. Nya dagoan sagedeunggang dagoan. Sabda teh atuh kabaksa we laju balik deui nyampeurkeun ka Kopral Abbas. Keur sabda mah henteu yeuh poe. Bisa awas we ka Kopral Abbas. Ngan bae sabda teh bet aya ku iseng.
Teuing kunaon bet hayang heureuy ngaheureyan Kopral Abas. Basa geus aya di hareupeun Kopral Abas teh laju we tu sabda teh Noel. Noel kana ceulina Kopral Abas lah katuhu. Pugu we atuh ditoel ceuli teh Kopral Abas teh mani reuwas. Di mana komandan? Alah, naon ieu teh? Anu tua toel kana ceuli, Sabada Noel kana ceuli. Kiwari mah sabda teh niru-niru sora awewe. Sorana semu ngirung pugu we atuh Kopral Abas teh mani reuwaseun. Inggis we anu tadi Noel teh cenah jurig. Akang, abdi Kang, kunaon akang teh? Da akang teh jika anu culang-cileung kitu, kapan abdi ieu satukangan akang? Alah. Komandan. Nyamperkeun tadi teh. Aduh, palang siang komandan teh ninggalkeun. Alah, komandan. Aya nu noek kana ceuli. Jeung aya awewe ngirung satukangan. Aduh. Moal kitu jurig. Aduh, komandan. Tulung. Komandan. Nah, saha komandan teh Kang? Nah, akang teh kageunaon komandan itu. Ya abdi Kang. Abdi nu ngagegeh di ieu leuweung. Abdi hoyong sasarangan sareng akang. Hayu ngiring Kang sareng abdi. Keun bilih poek mah ku abdi pasti bakal dituntun Kang. Kitu nanti bari gep atuh leungeun Kopral Abas teh dicekel ku sabda. Brigidik. Kopral Abas teh meninggal brigidik. Lamun seuk ti beurang maka tempo beungeut meni nyak sepah. Bakating ku sieun, bakating ku soak. Awakna ngadaregdeg. Alah, komandan. Tulung komandan. Lepaskeun sia. Lepaskeun jurig. Naon kecuka-cakal kieu teu sudi. Halik nyingkah. Jurig nyingkir. Setan nyingkah. Horsa. Cik eta Kopral Abas atuh sisinglar we. Sabda basa mireungeuh pamolah Kopral Abas sarupa kitu. Nyeh atuh seuri. Ngan baehan teu kadengi ku Kopral Abas mah da puguh oge atuh niru-niru sora awewe. Kunaon akang teh bet sieun? Hayu Kang. Urang papa duaan. Keun ku abdi bakal dicanda ka nagara abdi. Tangtos akang teh bakal disenangkeun. Akang teh kapan masih keneh bujangannya. Alah, akang mah geus teu bujangan. Halik si jurig lepaskeun. Lepaskeun ileugeun. Jurig nyingkir. Setan nyingkah. Horse. Nah ieu teh aya ku bandel-bandel teuing. Kunaon ari akang teh kalah ka sisinglar bae. Ulah kitu Kang abdi mah moal sieuneun. Alah, ieu bujur akang mani demplu. Bujur Kopral Abas teh laju ditepak ku sabda. Puguh atuh mani nyeuneu. Naon teh jurig sia. Nepakan bujur. Lepaskeun ileugeun. Nah aya ku bagah-bagah teuing. Lepaskeun. Lepaskeun. Moal Kang, ku abdi mah moal bade dilepaskeun. Sia jurig lepaskeun. Nah ieu teh leugeun awewe nahan lalaki teh. Sia teh jurig awewe jurig lalakina sia. Abdi mah jurig awewena atuh Kang. Piraku abdi teh aya lalaki resep ka lalaki. Tapi kunaon sia? Ileugeun jiga lalaki kieu. Bujang aya buluan sakala rupa. Alah, komandan. Tulung komandan, tulung. Sabda anu geus ngerasa cukup ngaheureyan ngagegeykeun Kopral Abas. Laju we atuh pigelang leungeun Kopral Abas dilesotekeun. Kopral Abas rada regreg ari geus dilepaskeun mah tadi diresotkeun leungeunna. Ngan bae maneh teh bingung kudu kumaha nyalumpat. Kulantaran kayangan teh papan poek mongkleng. Hanteu katingali curug-curug acan da puguh di tengah leuweung anu rimbun kudang daunan. Cahya bulan teh kahalangan hanteu bisa nyaangan. Kunaon ari akang? Alah, komandan. Di mana ari komandan? Kuring mah aya hareupeun akang. Kapan teh tadi ge hanteu neruskeun lampah nyampeurkeun ka akang. Nu bener komandan, nu bener. Nah saha atuh tadi tua toel kana ceuli. Jeung alah aya nu ngomong sorana ngirung ka akang. Ngakukeun jurig awewena nu ngagegeh di ieu leuweung. Ngan bae mata kaneh. Leungeunna baruruan jiga lalaki.
Rasaan akang wungkul meureun Kang. Dawuhna naon? Ih rasaan kumaha jelas. Nong toreng kadenge kana ceuli jeung leungeun akang teh cacakalan tak ku eta jurig awewena teh tah. Di babadol. Dilesotkeun maneh hese maneh pageuh jiga gegep. Kitu ku teh nya Kang. Ih puguh ge kitu. Nah komandan henteu ningali kitu kayaan akang tadi. Aduh kateuing Kang. Hayu urang teruskeun lampah. Tah nyekel deui kana tak kuring. Urang leumpang deui. Nya komandan awas ulah rusuh teuing ulah gancang teuing. Ulah nepikeun ka akang tinggalun. Kumaha lamun kaya tadi akang teh diheureyan ku jurig. Leung basa ukur diheureyan kitu kumaha namun akang teh dicelakakeun. Wangkaning kapan akang teh acan kawin sing karunya ka akang. Nya moal ninggalkeun Kang tenang. Sok nyekelan kana tak. Sabada leungeun Kopra Abbas nyekelan kana tak ke Sabda mah. Sabda laju ngalengkahkeun di sukuna. Dituturkeun we ku Kopra Abbas. Anu leumpang teh beuki jauh. Malahan mah kiwari teh geus meh deukeut we ka puncak gunung gede. Sabda anu seukeut rasan. Najan henteu nyaho mana kaler, mana kidul, mana kulon, mana wetan. Tapi kulantaran rasa Sabda mah seukeut bisa nuduhkeun ka mananya kudu ngalengkah, ka mananya kudu neangan. Di mana ceneta markas gorombolan teh? Sakedeung deui urang bakat tepi ka markas gorombolan Kang. Kade kudu waspada jeung hati-hati. Nu bener komandan. Nah di belah mana ya markas gorombolan teh? Alah, jeung dina komandan bisa ngamastikeun lamun geus tereh tepi ka markas eta gorombolan. Kukuring kadenge. Loba anu pating kecewiskeun ngobrol. Eta nu keur ngobrol teh lain sora sulili, lain sora owa atawa monyet, tapi sora jalma. Geus malah salah deui, pasti eta teh anggota gorombolan. Nya komandan ngan kade bisi dedengean, bisi sora siluman. Anu pating kecewis teh bisi keciwis. Kumaha lamun eta sora teh lain sora jalma, tapi sora jurig. Dar urang teh nyampeurkeun ka eta jurig. Kapan mata kecila ka komandan kade Kade. Tenang Kang. Kuring bisa ngabedakeun mana sora jalma, mana sora jurig. Ngabedakeun kumaha ari komandan? Kapan jelas tadi oge akang ge kungsi diganggu tak ku jurig awewena. Sorana teh kawas jalma we ngan bedana teh ngirung ieu mah. Kabayang we ku akang mah komandan. Pasti eta jurig awena teh beungeutna pikasieun, irungna teh sopak, matak irung oge. Kuring bisa ngabedakeun Kang, mana sora jurig, mana sora jalma. Lantaran nu ngomong teh bari ngarenghap. Kapan ari jurig mah henteu ngarenghap Kang? Alah bener oge nya. Bener-bener komandan hebat. Belah mana atuh teh? Nya eta markas teh. Akang mah apa belah manana. Nu jelas belah kulon Kang. Hayu, tuturkeun dewe. Engke bakal tepi ka nu dituju. Kituna teh Sabda laju neruskeun di leumpangna malibir mapai jalan anu nanjak. Puguh we atuh Kopra Abbas teh lamun seugehan teu nuturkeun Sabda mah moal bisa ngalengkah atuh. Nu aya meureun matak cilaka moal teu ti kulutuk atuh. Bisa wae ti kosewad atawa ti curalit. Anu leumpang beuki jauh, malahan mah kiwari teh geus aya di pelataran anu datar. Sabda haharewosan ditujukeun ka Kopra Abbas. Tingali Kang, aya nu caang. Geus masalah. Pasti eta teh imana gorombolan. Nu bener komandan. Nah bener eta teh imana gorombolan. Lain alam siluman komandan. Ih, lain Kang. Lain alam siluman. Eta mah cahaya obor. Hayu. Urang intip ke belah ditu tuh. Nya siap komandan. Ketayap duanana teh pating ketayap ngadeuketan pamukiman gorombolan. Anu katempo tetela geuning aya sababaraha hiji imah. Tungguan akang di dieu. Kuring arek mariksa kayaan. Jadi komandan, akang teh kudu cicing di dieu. Nya Kang Abbas mah cicing we di dieukeun. Kuring arek mariksa kayaan. Arek ningali nah sabaraha urang. Ieu anggota gorombolan teh. Siap komandan, siap. Curing Kang, curelat. Sabda mangga curing Kang jojorat di antara balag-bagna beuting mariksa kayaan eta pamukiman atawa imah-imah gorombolan. Gerakan Sabda esturing ngecabat naker. Jeung deui hanteu nimbulkeun sora. Katempo Sabda teh kiwari geus aya di pipireun salah sahiji imah. Sabda katarik perhatianana kulantaran bejero imah teh kadenge keur ngarobrol
Ari anu diobrolkeun teh nyabit-nyabit anggota gerombolan nu aya di kampung Salabintana, numutkeun mata-mata atawa terik sandi geus beunang kacang kalak cenah eta baturna anu 15 urang teh geus kanyahoan ku pihak tentara. Tadi berang dewek menang keterangan ti Pajena. Lamun barat urang anu 15 urang nu cericing di lemur Salabintana teh euy geus beunang katewak. Halah, ieu teh masalah gede. Enya na buat bisa katewak segala rupa tuh. Na kumaha mimitina. Aya nu gagabah jiga nama. Ih, nya eta. Balan urang teh aya nu gagabah. Tindak tandukna aya nu merhatikeun. Da pasti. Meureun pihak tentara teh nyebarkeun dari kesandina, nyebarkeun mata-matana. Pikeun nganyawankeun pihak gerombolan. Sok sanajan balan urang nyamunikeun diri, tapi bisa wae kanyahoan. Tindak tanduk balan urang teh dicuriga. Bisa jadi aya nu nempo sawaktu nganterkeun hasil tanen atawa bekal heujang urang. Anya Kang bisa jadi kitu. Balan urang nu 15 urang teh aya nu merhatikeun. Curiga meureun antara komo lamun nyaksian mah. Geus mikeun hasil tatanen teh ka urang kitu tah. Nya itu nyangka. Bet bisa kitu. Sok padahal mah kapan Pajena teh sasat ngahaja. Nita anak buahna sina cicing di lemur teh. Sina tatanen ngarah kayaan logistik gerombolan teh kuat. Urang mah kalaparan. Teu kudu aprak-aprakan atawa ngaranja. Nya kumaha tuh ari geus kieu pasti. Urang teh bakal kasulitan dina barang hakan. Sasat geus eueuh anu merean we anu nganteuran euy. Tadi cek Pajena anu disalempangkeun teh lain urusan beuteung wungkul. Urusan sapopoe urang di dieu. Dina nggoning nyukupan kabutuh dahar, tapi inggis pihak tentara ge nganyahoankeun kaayaan urang anu tumetep di ieu patempatan. Nah, tiasa nyarios kitu Pajena teh. Cantang tuh pihak tentara. Sok sanajan manehna geus bisa newakan barat urang 15 urang. Cantang tuh bakal nyaho kaayaan urang di dieu. Ulah balagu sia. Ku ditewakna eta 15 urang barat urang. Bisa wae aya nu ngabejakeun di mana-manana markas urang. Da geus pasti euy. Balan urang teh bakal ditekan. Sina ngabejakeun Rusia. Tak kitu. Nya euy bahaya kaya kieu mah. Kumaha cenah cek Pajena? Nya, ku kituna urang isukan mah kudu pindah ti dieu. Bakal neangan tempat di we anu merenah. Pon kitu deui bisa nyamur di we. Bakal marentahkeun di anak buah cenah. Sina jadi urang lemur. Tak kitu euy. Nya tuh ari kuring marek nurut we lamun cenah isu kudu pindahnya pindah. Ngan bae aneh dewek mah euy. Nah Pajena mah nya lain ngalawan we kitu tah. Lamun aya anu ngobrot ka dieu teh kalah ka milih pindah mung kanyahoan. Beda deui sia. Lamun sia mah ukur ngandalkeun otot euy. Uteukna teh uteuk dengkul. Sedengkeun ari Pajena mah pintar euy pintar. Leuwih milih nyingkah, ngahindar, nyingkan resiko gede. Pek we pikir ku si laing. Lamun nepikeun ka markas urang kanyahoan ku pihak tentara. Dar urang teh dikepung, ditingkar rek dicangkalak, rek ditewak rek dipayahan. Meureunan cilaka, cek Pajena teh lain teu wani ngalawan. Ngan bae Pajena teh boga misi anu leuwih penting. Da cenah cek Pajena, perang teh lain ukur ngandalkeun sanjata api wungkul, ngandalkeun pakarang anu ampuh wungkul, tapi kudu ngandalkeun uteuk euy. Tah, ngandalkeun ieu uteuk ye. Nya lah. Cek Pajena oge bikeun ngawujudkeun cita-cita. Henteu salawasna kudu make cara perang atau kekuatan, tapi kudu make uteuk. Pek we pikir ku si laing.
Urang perang yang harapan tentara anu jelas, kuat tina sanjatana, kuat tina logistikna. Lamun seg urang lemah, dahar ngandalkeun ngaranjah, bedil ngandalkeun ngarebut. Kapan moal unggul moal kuat? Nya kaharti euy. Kitu obrolan nu kadenge ku sabda teh. Sabda tu menituringa tetela geuning cenah. Pihak koromolan nu aya di puncak gunung gede teh geus nganyahoankeun ngeunaan baturna anu geus ditewak. Geus dipasrahkeun wae kanu berwajib, geus diberok diamankeun. Kayaan batur anu geus katewak teh tetela geus kanyahoan geuningan. Tapi keun sia. Memeh maraneh ngejat. Memeh maraneh kabur. Ku aing bakal diancurkeun. Bakal dicangkalak. Dicangkalak cadugna. Rek dipaksa dipentak kateranganana. Enya dagoan sia. Kulantaran ari ayeuna mah waktosna kaburu beak. Mitra waktosna cenah parantos teu nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita jawara ti Gunung Halimun dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.